aya hiji maung galak jasa eta teh maung teh naon kitu ngarusak di lembur eta teu meunang aya embe aya anak sapi aya anak kebo aya hayam didahar kabeh ku maung diintip ku masyarakat isi nu ngarusak saha ieu barang diintip maung musyawarah kabeh tewak ku urang maung tewak nyeun kalau besat sageus nyeun kalau besat beunang mereka caritakeun geus beunang di talian kana tiha rame-rame kabeh musyawarah urang kumahakeun ieu maung piceun ka kali podaran ku urang geus ulah hese-hese merusak mah kabeh setuju isuk urang piceun beurang peting embe datang ka dinya assalamualaikum orang Palembang Habib bangunnya ya. Assalamualaikum. Salam cek mau. Tuan Raja ya di dia. Ini talian kia enak. Ku keluarga nalian kula. Kok bisa di talian kia emang enak? Lah gara-gara namanya anak dek mere duit teu ditarima. Mere dahareung teu ditarima. Kon memang masa teu ditarima kona kula kuari geus munajat ka Gusti Allah waro geus nu kitu-kitu malah mandeg dikawinkeun yang salah sahiji warga embung lah kula nu bener ji atuh aya embung mah tuh kula bae atuh ganti oh masalah daek mah sakeuna maung sial hebat jasa tah maung beneran dia bener oh masalah atuh cek bete kula mah demi luluhur be lantaran nu agung kula menulungan be oh masalah ini nulungan benernya ieu teh deuk ngeunakeun keluarga lain deuk deui ngan kula embung bae tadina lah cek ya teh tah asal geus kos kitu be kos bener be dah tuh kos kitu kos Haji Masuri aya ngomong kan kitu nya lah tuh kos kitu ieu tah barang ayo guys itu keluar gantian ku embe ya guys nya selamat menikmati cek ngaung teh guys yang kula ngadakeun mau ini barang isuk-isuk di deuleu ka dieu ku salah saurang pan jadi berubah mau jadi embe cek keneh kulantaran geus musyawarah kabehan bakal dibalangkeun maung ditutupan bae ku karung huluna embe kabeh disangka maung bae burang seutik daratang kabeh maung aya kene aya guys urang piceun kabeh ge boga perasaan pan rada ngaleutikan tapi guys optimis we maung sanur kagantian atuh balangkeun ka kali blus teh kelekep embe cek embe teh paeh saat na aing paeh didinya aya keyup cek keyup wahai kaum keyup waduh aya ieu hewan ditutupan ieu huluna sigana meureun di rogahala ieu mah ieu yuk urang angkat ka luhur babarengan karunya ieu ayo guys diangkat dibawa ku keyup ka luhur dibuka hulu ditanya sakadang embe ieu kok bisa ka dieu dibalangkeun kunaon emang nu mantek dibalangkeun wallahu a'lam bisa dibalangkeun kieu tadina nulungan mau kula makarunya bae tadi da demi kaluhurannyana jeung kaagungannyana teu layak cenah mah dipicin jabe jana mandek disuguhan segala rupa malah deuk dikawinkeun ka anakna tapi kula manulungan pan niatna ge jadi anjeun mah tadina nulungan horenganan deuk dibunuh ku warga tah ieu mah keur kasimpulan mah panjang keneh ka ditu mah eta tanyana nulungan ditulungan deui ku keyeup tah urang ge lamun nulungan urang aya hiji awewe kemudian awewe teh boga anak yatim 3 tuh yatim piatu eta teh karunya jasa atau yatim lah bapaan lah maot bapana misalnya atau bapana ninggalkeun kitu bae pan eta kudu diurusan tah coba tulungan lillahi ta'ala Allahu akbar
Terus juga siap taman nulungan nu kitu mah. Taya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kelahiran Kangjeng Nabi mawa cahaya. Urang teh horenganan kudu mandi. Lantaran lamun teu mandi urang biasa ngarasakeun bau ku sorangan. Urang mandi nage kudu diakurkeun jeung situasi. Cuaca urang kumaha didinyalah mandi. Cuaca panas mandi cai tiis, cuaca tiis mandi cai panas. Kitu keneh urang serap Islam teh sesuai jeung cuaca. Kondisi urang datang ka mana pandian diri urang ku cahaya Kangjeng Nabi. Islam ngaranna, iman ngaranna, Quran ngaranna, yaumal kiamah. Wo engke ka ditu tah mun kula nyaritakeun terusna nyaritakeun poe kiamat ke insyaallah bakal nyaritakeun kiamat engke tuh muludan di mana deh karena urang di Haji Masurira Sabda 8 beneran tante sih Haji Masuri muludana teh iya bakal cerita be horengan dan urang kudu mandi cahaya. Mandi dina cai bangis biasa, mandi cahaya mahna ieu. Jadi kaambe engke jelema nu kurang mandi cahaya kaambe bakal. Jelema nu sering mandi kaambe. Jelema anu mandina luar biasa lantis kaambe. Aya nu mandi ngan saukur datang ka cangkeng doang, ka dieu nama kelek bau keneh. Aya nu mandi ngan saukur datang ka tak-tak doang, ka dieu mah teu. Aya nu mandi ngan saukur ka dieu tapi kasirah mante. Aya nu lantis mandina. Nah kitulah cara-cara ahli fikir Imam Ghazali ngajelaskeun tentang mandi cahaya. Nu kadituna nyaritakeun cahaya nu bakal dipandikeun ka tiap-tiap manusia. Na ieu kudu aya nu mandianana. Ku ayana sakitu malam ieu alhamdulillah urang dieu dipandian ku Haji Opang. Ulah bae kieu doang ieu besi dipandian ku Ki Juhri. Ai urang dipandian nya teu mandi. Besi kitu doang ke Ki Juhri teu mandi deh. Bisa mandian bae ka urang nya teu mandi. Ai urang sareungit nya bau. Nah eta kos kitu tah pacamat loba jasa kana kiai ka batur mandian nya teu mandi. Ieu mah urang mah mudah-mudahan mandi kabehan bener teu. Masya Allah alhamdulillahirabbil kula mangan saukur ngayakeun doang. Ieu mah ai mandi mah henteu di sarua mandian henteu. Ngan saukur ngabejaan doang malam ieu urang mandi cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.